Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul Ratu Genderewo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Satu acana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika binggahan. Pamudah-mudahan ieu carita sing janten panglipur kana kalbu pang beberah kana mana. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa mendarkeun kayaan Nyi Sumarni katut Sikarnaen anu mana harita nuju aya di imah Bah Jurig nyatana hiji dukun lepus anu parantos kasohor ku pangabisana eta hanca teh nya. Sumangga mitra urang lajengkeun di hanca carita anu katunda. Nya kumaha saena we abdi mah bah. Anu penting sagala tujuan abdi tiasa kalaksanakeun. Pangpang ngawasa sareng ngabinasa ka Simarna. Da saleresna mah sanes anu lian. Rai eta teh bah. Simarna teh rai teges abdi. Saleresna saha jalmi anu ngabentengan bumi-bumi anu aya di lemur abdi teh bah. Asa panasaran abdi mah. Nyi Sumarni neuteup seukeut kana beungeut Bah Jurig. Lain nu jauh eta jalma teh tayalian ti bujangna adi Nyai. Mun teu salah panempo abah mah anu katalahna si Turundul. Nyaho teuing saha ngaran benerna mah. Mata kade ulah lalaura nyang hareupan eta budak. Sabenernya abah oge rada ham-ham. Nah bisa moal eta Ratu Siluman Puhitan Nyai teh ngelehkeun ka si Turundul. Bah Jurig mencerong kana beungeut Nyi Sumarni bari narik napasna. Tekung silih lapok nuluykeun deui hanca carita anana. Tapi ketang teu nanaon teu kudu salempang sumaona hariwang. Lamun nyatana engke Ratu Siluman teu mampuh ngayonan kasakten si Turundul, abah anu bakal maju. Moal aya anu bisa ngelehkeun ka abah mah. Ulah boro bangsa manusia, sanajan bangsa Jurig bangsa jin jeung siluman naon oge geus taralu ku abah mah. Nyaan. Ceuk Bah Jurig songong tur takabur naker nyaritana teh. Janten kumaha atuh bah. Maksad abah teh kumaha. Nah eta jalmi tiasa dianggo wadal ayeuna mah atanapi kumaha. Nyi Sumarni can pahameun kana naon anu dicaritakeun ku Bah Jurig ka manehna. Yih si Nyai mah meuni teu ngarti-ngarti sakitu ku abah geus dibeunjeur beaskeun ge. Pokona ayeuna Nyai jeung salaki Nyai mah mulang weh ka lembur. Tah engke utusan Ratu Siluman Puhitan Nyai bakal ngabejaan ngeunaan naon nu dicaritakeun tadi. Jelasna mah Nyai teh bakal dibaekeun najan ngawadalkeun tatangga anu deukeut oge ka asup Simarna tadi teh. Ngan ayanganna yeuh. Ngan lamun kabuktianna nyaeta siluman teu mampuh ngayonan kasakten manusia Turundul, abah bagean anu kahareupna. Kitu kahadi teu? Bah Jurig ngajentrekeun pisan ka Nyi Sumarni. Ari geus diterangkeun kitu mah Nyi Sumarni teh kakarek ngarti. Kahartos bah kahartos pisan. Hatur nuhun pisan tina sagala rupi bantosanana. Tapi
Kumaha upami lares eta Gusti Ratu sareng Ki Barong? Mun utusanana teh Ki Barong teh. Kumaha upami maranehna teu kiat ngalawanan ka si Turundul? Ari Nyai pan ku Abah geus disebutkeun bieu. Mun silumana areleh Abah anu bakal ngabinasakeun nya. Ngabinasa ka si Turundul jeung ka si Marna katut anu lainna. Menyebelat-belat teuing asana teh. Mbah Jurig jadi rada molotot ngomong nate. Eukeur mah panona geus bolotot tadina deui. Sanes eta maksud abdi mah bah. Mung perkawis kanggo wadalna. Upami kitu panginten abdi teu tiasa masihan wadal ka Gusti Ratu. Kumaha upami Gusti Ratu ngajantenkeun abdi minangka gagentos wadalna? Nyi Sumarni negrakeun ka salempangna. Keun bae sakalian ku Abah rek dibudak barik jeung silumanya. Nya dikira Abah rek sieun kitu ku bangsa siluman. Moal. Geus lah teu kudu loba pikiran. Kitu we heula ayeuna mah rek kumaha kaharepna kumaha engke. Pasrahkeun we ka Abah. Ceuk Mbah Jurig tandes. Atuh saenggeus meunang keterangan jeung kasanggupan ti Mbah Jurig kitu mah harita keneh Nyi Sumarni amitan. Teu poho dina sasalamana manehna ngeupeulkeun duit anu geus meunang amplokan ti imahna keneh. Lumayan gede jigana eusina. Sabab darada kandel katempona oge. Mbah Jurig pohara atoheunana basa manehna narima amplop ti Nyi Sumarni teh. Basa Nyi Sumarni jeung si Karnaen geus jerat-jerut tarurun ti imahna. Mbah Jurig nyarita deui. Pokoknya lamun aya naon-naon ka dieu deui we. Keun masalah jeung siluman puhitan Nyai mah bagian Abah anu ngurusna. Pokna ngayakinkeun ka Nyi Sumarni. Kituna teh bari ngajanteng dina lawang panto. Leungeun kencana ngodok saku kampretna anu aya amplokan meunang pamere ti Nyi Sumarni tadi. Mohon bah, tangtos abdi bade ka dieu deui. Mangga atuh bah dikantun heula. Jawab Nyi Sumarni. Saterusna manehna laleumpang jeung salakina ninggalkeun imah Mbah Jurig. Rek ngajugjug ka imah uwana si Karjum. Rek nyamper heula si Karjum diajak mulang ka lembur. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita wanci sareupna Nyi Sumarni jeung salakina geus narepi ka lemburna. Ari si Karjum mah langsung we muru ka imahna. Harita Nyi Sumarni jeung salakina keur dariuk dina koresi di patengahan imah. Sanggeus tadi maranehna garem ti pakean ku pakean paragi sapopoe di imah. Pok Nyi Sumarni nyarita ka salakina. Kuring mah jadi kapikiran kieu Kang. Lamun bener Mbah Jurig bisa ngelehkeun ratu siluman puhitan urang. Meureunan urang teh teu kudu mikiran deui keur wadal. Tah lamun geus kitu hartina urang bakal bebas jeung teu kaiket ku peraturan manehna. Cindekna geus moal bisa kukumaha deui we ratu siluman teh. Pan untung keur urangna. Duit geus loba jaba engke bakal ngawasa kana sakabeh raja kayana si Marna. Pokna negrakeun anu aya dina pamikiranana. Nya, ngan meureun kadituna moal aya deui anu ngiriman duit ka urang. Nya apanana eta siluman utusan ratuna oge moal daekeun deui nyokotan duit ari urangna geus ingkar tina peraturan manehna mah. Jawab si Karnaen bari melong kana beungeut pamajikanana. Teu nanaon lah. Apanan ku geus ngawasa hartana si Marna ge geus leuwih ti cukup ari urusan bakaya mah. Jeung tibatan kudu saterusna kudu muhit ka manehna. Da teu gampang neangan keur wadal teh geuningan. Ceuk Nyi Sumarni jadi robah pamadeganana ayeuna mah mitra. Ya eta mah kumaha dena we ketang. Nu pentingna urang loba harta banda bari jeung nyawa teu kaancam. Kitu meureun anu aya dina jero pamikiran Nyai teh ja. Nya kitu. Naon deui atuh ari geus loba harta mah. Kenaon make jeung munjung ka siluman sagala. Ceuk Nyi Sumarni deui ngaheueuhkeun kana omongan salakina. Sabenerna mitra, ari dina jero hatena mah manehna geus nekat. Lamun hese-hese teuing keur wadal mah salakina anu rek dijieun wadalna.
Saperti anu geus dicaritakeun ku Ki Barong basa waktu peuting ti heula tea. Tapi kulantaran ayeuna mah bisa disebutkeun manehna geus boga gunung pananggehan, nya eta Bah Jurig, paniatanana jadi robah. Padahal barang can karuhan Bah Jurig oge bisa ngelehkeun ka Ratu Centring Keling atawa ka Siturundul. Padahal barang can karuhan Mbah Jurig oge bisa ngelehkeun ka Ratu Centring Keling atawa ka Siturundul. Kasugri kaum dangu, cag kaayaan Nyi Sumarni jeung si Karnaen anu keur garuneman mah urang tinggalkeun heula. Insya Allah engke oge kahareupna bakal kapedar deui. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di Kerajaan Baraksakan, hiji nagara siluman genderuwo anu diratuan ku Ratu Centring Keling. Harita di jero karaton Ratu Centring Keling keur dideheusan ku patihna anu katelah Ki Patih Burarong. Patih anyar da patih anu keur waktu ti heula mah geus binasa alatan waktu peperangan jeung karajaan Ratu Sancaweling. Ratuna siluman oray tea mitra. Didinya oge geus aya Ki Barong anu geus andiprek diuk hareupeun Ratu Centring Keling. Nuker andegleng diuk dina kursi karatuanana. Unjuk sumangga Gusti Ratu jisim abdi sajanyanggakeun sembah pangabaktos kapayuneun dampal sarila Gusti Sen. Pokna bari cedok nyembah. Sembah pangabakti anjeun ditarima ku kula Ki Patih. Jisim abdi oge sami nyanggakeun sembah pangabaktos kapayuneun Gusti Ratu Sen. Ceuk Ki Barong nurutan Ki Patih. Ditarima sembah pangabakti anjeun oge Ki Barong. Sok we diuk heula. Nyalse teu kudu rurusuhan. Sumuhun Gusti Ratu, mung jisim abdi teh kalintang ngaraos reuwas sareng padasaran. Aya naon salaresna nu bade dugikeun ku Gusti Ratu? Dugikan nyaur sanes waktu ngondang sanes mangsa ka jisim abdi sareng ka Ki Barong. Pangapunten boh bilih jisim abdi lancang Sen. Ceuk Ki Patih Burarong teu sabar hayang buru-buru nyaho kana pamaksudan ratuna. Pangnangangkir manehna ka jero karaton. Aya sababaraha hal anu baris ditepikeun ku kula ka aranjeun duaan Ki Patih oge Ki Barong. Nu kahiji mah kula teh ngarasa sono hayang panggih jeung aranjeun. Pangpangna jeung anjeun Ki Patih. Sabab ari jeung Ki Barong mah unggal poe oge panggih wae. Da teu weleh ciling cincat asup ka jero karaton manehna mah. Kumaha anjeun katut anak pamajikan anjeun carager tur sarehat Ki Patih? Aya hibar pangduana Gusti Ratu dina wangkid ayeuna jisim abdi mewah kulawargi aya dina kayaan sehat wal afiat. Teu kakirangan naon kitu manawi Sen. Syukur alhamdulillah atuh ari sarehat mah. Eta pisan anu dipenta beurang kalawan peuting ku kula. Terus kumaha kayaan rakyat kaula kahirupanana kumaha? Alhamdulillah. Dina danget-danget ayeuna sadayana rakyat teu aya anu saresa. Nu tani marukti, nu dagang sarendang anu digawe sarimpe hate. Pokona teu kakirangan sandang sareng pangan sadayana oge. Mung tukang ngadongeng cenah anu sok kukulutus wae teh duka kunaon. Duka sehepeun udud panginten. Keun bae anu ngadongeng mah teu kudu dicatur. Da geus kitu adat ti baheulana si eta mah teu kaopihakeun udud. Heueuh syukur atuh ari sakumna rakyat kula sarugi mukti mah. Sumuhun Gusti Ratu. Mangga atuh geura carioskeun naon anu bade dugikeunana ka jisim abdi.
Jadi kieu ieu teh Kipati Ki Barong. Ari aranjeun inget keneh kana kajadian bangsa welasan tahun hitungan waktu manusia. Sabab dan nurutkeun hitungan waktu bangsa urang mah beda deui apanan. Kajantenan naon teh Gusti Ratu? Ki Barong anu tadi ngabandungan miheulaan nyarita. Sumuhun kajantenan naon teh Gusti Ratu? Kajadian anu ngalantarankeun gugurna patih karajaan kula. Anu samemeh anjeun Kipati. Keun baelah teu kudu dicaritakeun deui ngeunaan kumaha jeung kusaha gugur atawa binasana mah. Teu kudu ditetek teuing. Nu penting kaharti weh. Anu jelas nama gugurna teh ku Ratu Sancaweling anu ayeuna geus jadi patalukan kula. Ceuk Ratu Centring Keling ngajelaskeun. Ongkoh teu kudu disebutkeun gugurna kusaha, tapi geuningan diomongkeun yen gugurna ku Ratu Sancaweling. Sumuhun teras kumaha Gusti Ratu? Salajengna kumaha Gusti Ratu? Ki Barong milu nanyakeun awaing ku hayang buru-buru nyaho naon anu rek ditepikeun ku Ratu Centring Keling ka manehna. Nya kajadian eta teh aya patula patalina jeung hiji manusia anu ngaranna si Juhri. Nu ayeuna geus jadi balad kula. Duaan jeung pamajikanana. Tah kulantaran si Juhri nu waktu harita ngawadalkeun 3 urang manusia. Anu ngabalukarkeun datangna saurang manusia turundul anu ngaruksak patempatan rakyat kula. Malah teu saeutik anu nepi ka barinasa ku eta manusia anu nelah si turundul teh. Karaton kula oge panepi ka ancur. Untung ayeuna bisa alus deui oge. Si turundul anu waktu sababaraha taun kapangkara teh Gusti Ratu? Naha ayeuna kumaha kitu? Ki Barong jadi penasaran. Heuh si turundul anu eta. Na memangna aya sabaraha hiji manusia ngaran si turundul teh? Tah ayeuna pan aya saurang manusia anu muhit ka kula ngaranna si Sumarni. Teu kudu dicaritakeun deui soal eta nama. Apanan ku anjeun unggal dina waktuna sok dikiriman duit Ki Barong. Anu jadi pasoalanana, paingan anjeun nyebutkeun teu bisa asup ka imah tatanggana si Sumarni. Geuningan ayeuna mah karek katempo. Yen si turundul teh si horeng aya di lembur eta. Di lemburna si Sumarni. Jadi geus jelas ayeuna mah anu boga peta sarta kalakuana sangkan anjeun teu bisa asup ka unggal imah-imah nu aya di lembur eta teh si turundul. Ratu Centring Keling ngajentrekeun ka Ki Barong jeung ka Kipati Burarong. Aing nganyatu ari kitu mah. Teras kumaha atuh kanggo kapayuna Gusti Ratu? Rumaos di sim abdi oge ngaraos teter jajaten dari kedah ngalawanan si turundul mah. Ceuk Ki Barong ngaku kalawan terus terang ka Ratu Centring Keling. Ari ku kitu nama memang teu kudu dicaritakeun deui. Ulah boro anjeun. Dalah kula oge moal mahi ari kudu ngayonan kasaktena si turundul mah Ki Barong. Ngan teu kudu hariwang komo deui sieun. Sabab ayeuna kula boga pamuntangan nyatana Uyut Golondong. Kula rek menta bantuan kasih Uyut pikeun ngabinasakeun eta manusia turundul. Kula ngarasa yakin manehna moal mampu ngayonan kasakten Uyut Golondong mah. Ratu Centring Keling yakin pisan kasiluman anu rek dipenta bantuanana. Nyaeta anu katelah Uyut Golondong. Naha aya si turundul di lembur eta Gusti Ratu? Apanan benten wewengkonage? Si turundul mah ti wewengkon anu caket ka karajaan urang, sedengkeun ari si Sumarni pan ayana di wewengkon kaler. Terus naha atuh si Sumarni teu kungsi cacarita yen di lemburna aya si turundul? Bener-bener ahing eta manusia turundul nepi ka teu bisa katempo ku ilmu panoropongan ji sim abdi ge. Heueuh sarua. Kula ge poek teu manggihan keterangan naon basa kula nyobaan ningali ngagunakeun panon batin. Nyata hayang nyaho ngeunaan saha jalmana anu ngahalangan imah-imah urang dinya.
Jadi we kula mutuskeun sangkan si Sumardi ulah nyokot wadal batur salemburna. Lantaran sok sieun aya hal anu teu dipiharep keur kahareupna. Kitu tah Ki Barong. Dupi ayeuna kumaha tiasa teu eta manusia anu narima si Sumardi tega wadalkeun tatanggana. Ngeunaan eta mah engke we urang tanyakeun heula ku kaula ka Uyut Golondong. Lainna naon? Jalma anu rek diwadalkeun ku si Sumarni teh lain nu sejen. Tapi adina sorangan. Ngaranna Simarna. Ari Simarna eta dununganana si Turundul. Jadi geus pasti si Turundul oge moal cicingeun lamun dununganana kaancam nyawana mah. Ratu Centring Keling ngajelaskeun. Keur kitu pok Kipatih nyarita. Anu janten patarosan jisim abdi mah. Naha nembe ayeuna Gusti Ratu uninga yen di lemburna si Sumarni aya manusia anu nelas si Turundul. Ari kamarina teu katingal atanapi kumaha. Kipatih ngedalkeun rasa kateu kahartianana ka ratuna. Sabenerna Ki Barong ge sarua hayang nanyakeun hal eta, tapi kaburu kapiheulaan ku Kipatih. Nyata kula oge teu ngarti. Ari ti heula-heula nang haja hayang nepung ngaliwatan mata batin kula poek terus. Aya kelemeng-kelemengna acan. Ari waktu peuting tadi ujug-ujug ngagebrai caang. Cindekna kabuka we sagala rupa lalangse anu ngahalangan imah-imah tatanggana si Sumarni teh. Tapi kajeun teuing teu kudu dipikiran masalah eta mah. Supaya ieu urusan aya kapastian meh puguh cekeleunana. Mending susulan we Uyut Golondongna ayeuna. Juk tiang ku anjeun Barong. Ka dieu ketu ceuk kula. Ceuk Ratu Centring Keling antuk nama marentah ka Ki Barong pikeun nyusulan Uyut Golondong. Anu rek dipentaan bantuan ku manehna. Teu lila antarana Ki Barong geus ngurunyung deui bari ngiringkeun hiji makhluk anu rupa jeung dedeganana rada aneh. Lantaran teu sarua jeung beungeut-beungeut anu aya di tempat eta. Awakna gede sagede munding reuneuh. Ari sirahna leutik jabadugul deui meuni herang. Sirahna sagede sirah budak anu umur 5 tahunan. Tapi ari beungeutna mah serem tur pikasieun. Jaba aya tandukan meuni ranggaek jiga tanduk uncal. Papakeanana oge teu beda jeung anu dibuntelkeun kana sakujur awakna. Ukur leungeun jeung sukuna anu teu kakurungan teh. Kumis jeung bewok sarta janggotna ngagebai panjang nepi kana dadana. Pokona matak soak pikeun anu kakara ningali mah. Eta pisan mitra nu katelah Uyut Golondong sabangsa dedemit genderewo nu umurna geus ribuan tahun. Bisa disebutkeun bubuyutna para genderewo we meureun. Lamun ngomong teu bisa lalaunan. Teu weleh sentak sengor wae ka sasahage. Jaba kasar deui. Ari ku kitu nama meujeuhna ketang rek kasar ge kangaranan bangsa dedemit atuh. Haturan Uyut sok diuk di dinya. Kula aya picaritaeun ka Uyut. Ceuk Ratu Centring Keling nitah diuk ka Uyut Golondong. Anu harita masih keneh ngajanteng bari culang cileung. Teuing nempuan naon. Ceuk si Barong tadi. Aing diondang ka dieu cenah. Bener eta tadi titah ku sia. Sia anu ngondang ka aing Centring Keling. Pokna bener we nyaritana teh kasar. Sanajan karatuna oge bari anger ngajanteng teu daekeun diuk kalah terus we rarat-reret ka sajeroning karaton. Malah make jeung nulak cangkeng sagala kituna teh. Bener dititah ku kula Uyut. Hampura mun geus ngaganggu ka Uyut. Ceuk Ratu Centring Keling deui. Geus apal manehna makana adat-adatan Uyut Golondong. Jadi najan nyaritana kasar ge teu ngarasa kasinggung sumawana ambek. Ongkohanan apan manehna keur boga pangabutuh ka Uyut Golondong. Ngaganggu pisan deuleu. Aing karek oge rek kreup pisan hees. Di luar ngadenge si Barong ceceleuweungan gogorobokan. Jika tukang paket wae sia. Jadi we aing teu bisa hees.
Boga bakot tuh si lain barong. Aing teu kuat hayang udud ya. Ya nganyau teuing kapake teuing henteu kuyut bah. Rada bau hangit bakoknya. Wah kajan. Yeukon sekalian yang padudanana. Waing poho teu kabawa yo. Aya padudanana ge uyut. Ieu atuh. Paledug we Uyut golondong udud nepi ka mulek hasupna minuhan rohangan karaton. Ratu Centringkling oge nepi ka sababaraha kali bersin jeung batuk. Teu kuat ngambe bako tina padudan anu dikenyot ku Uyut golondong. Rek aya perlu naon sia teh? Sok omongkeun geuwat, ulah kalegen. Aing moal bisa lila-lila cicing di dieu. Can maraban embe jeung ingon-ingon anu laida. Karunya ari teu dibere parabde sok gandeng bating berele ngerakeun. Jiga we nu tara diparaban. Hampura atuh kula mun geus kumawani ngaganggu ka Uyut. Puguh kula teh aya badamikeun jeung Uyut. Ngeunaan manusia anu nelasi turundul teh anu waktu ti heula kungsi dicaritakeun ka Uyut teh. Ya. Tah ayeuna mimiti rek ngahalang-halang deui kana naon rupa pamaksudan kula. Kitu tah Uyut. Si turundul. Manusia anu keur waktu baheula ngaburak bari karaton teh lain. Di mana ayeuna? Oh, da waktu kejadian harita mah aing keur tapa. Jadi teu nyaho jeung teu bisa ngabinasa ka eta manusia turundul. Sok bejakeun di mana ayeuna mangkelukna. Geus aya asup ka dieu. Hayang nyaho sakumaha kasaktianana eta manusia turundul teh. Ceuk Uyut golondong jadi buringas mata nage ngadenge ngaran si turundul mah. Acan ka dieu. Ngan hiji waktu mah pasti bakal datang ka dieu. Wah, iraha hiji waktu teh. Sok cing bener gomongna ulah sawari-sawari. Beh ngarti aingna kumaha jujutanana ujug-ujug sia nyaritakeun bakal aya si turundul ka dieu. Kieu Uyut. Caritana aya saurang manusia anu muhit ka kula. Ngaranna si Sumarni. Ari muhitna nepi ka waktu ayeuna teh kurang leuwih aya kana 8 bulanan. Anu ngandung harti sakitar 3 bulanan deui eta manusia ngabaktikeun tumbalna ka kula. Dumasar kana perjanjian ti awal. Ngan anu jadi pasoalanana. Dina jero waktu sababaraha bulan katukang di eta lembur aya anu ngahalangan kana naon rupa pamaksudan kula anu ngaliwatan leungeun Ki Barong. Nyatana nyokotan duit ti imah-imah urang lemburna. Tatanggana si Sumarni. Seperti biasa apanan kula mah kitu carana atawa metodeuna pikeun mere kakayaan ka pengikut kula teh. Nepi ka akhirna Ki Barong teu wani asup deui ka lembur eta. Kapaksa we malingan duitna di lembur sejen. Kulantaran kajadian kitu, kula oge marentahkeun ka Ki Barong sangkan dina engke waktuna seba wadal. Si Sumardi ulah numbalkeun manusia batur salemburna. Ari sabab sieun jadi mata keur kula katut sakumna rakyat kula. Kitu Uyut. Terus daun hubunganana jeung manusia anu nelasi turundul. Kieu ari maksudna si Sumarni matak muhit ka kula teh. Satadina hayang ngabinasa ka saurang jalma anu ngaran si Marna adina. Tapi kulantaran tadi teh nyawayahna kula moal bisa narima kana paniatanana nyatana ngawadalkeun si Marna tadi teh. Tapi nalika peuting kamari kula jadi apal tur nyaho. Si horeng anu salila ieu nutupan imah para warga teh tayalian di si turundul. Ari si turundul manehna teh pagawena si Marna. Anu rek ditanyakeun ku kula ka Uyut. Nah moalna naon lamun kula engke dina waktuna nyokot si Marna pikeun nyaosan wadal ti si Sumarni. Sakumaha niat awalna si Sumarni tadi. Sedengkeun apan jelas si Marna teh dununganana si turundul. Tangtuna si turundul moal cicing lamun aya anu ngancam kana kasalamatan nyawa dununganana. Terus terang we kula teh teter jajaten katitih pangarti ari kudu nyeng harupan si turundul mah. Tak kitu kumaha numutkeun Uyut. Ratu Centringkling ngajentrekeun sacara panjang lebar ka Uyut golondong. Keur kitu pok Ki Barong milu mairan. Mitra cageulay carita urang tunda heula.
insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.